Ji, Non Bray. beri aku pertanyaan lah. Oh kakapok. Lah saacan bisa kajawab ku urang mah tuluy ku aing mah. Jawab ya. Sok. Piring naon anu bisa nempo bulan? Tapi da euy mere pertanyaan ulah kitu-kitu teuing namanya mah tarasup. Akal mah nya piring bisa ningali bulan sia mah. Aya, Bray, piring anu bisa nempo bulan. Naon piring terbang naon? Astagfirullahaladzim, Bray. Euy, Manya nu kitu wae ogen teu bisa ngajawab ih, parah. saapal urang saumur-umur aing hirup kakarekeun apal ieu piring bisa ningali bulan da moal mungkin ji. Mungkin, Bray. Matak berpikir secara logika sing cerdas. Di mana orang nanya pasti aya jawabanana. Yeuh, di mana-mana ji. Anu bisa ningali bulan mah teropong, teleskop, lain piring. Aya, piring anu bisa nempo bulan. Ih, Hei, ya, orang rek mana rek nanya ke penonton mana ge mau apaleun ji. apaleun. Penonton orang mah pasti bisa ngajawab. Sok tanya Sok. penonton maneh, para penonton. Euy. Cik, penonton komen-komennya jawab. Tak ulah siga Bray itu bisa ngajawab. Piring naon anu bisa nempo bulan? Moal aya ji. Aya, penonton orang mah cerdas pasti bisa ngajawab. Ya, hiji deui lah orang jawab heuh. Sok, naon? Piring seng anu aya gambaran bulan. Salah. Tuh, udah pasti Da salah. emang lain eta jawabanana. Naon jawabanana? Piring bolong. Ayo coba. Atuh sok piring bolong. Pokoknya ka bulan bisa nempo bulan. Anu sia huruf. Didinya nah huruf.